Daya agama anu sakitu agungna saha anu ngajarkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Upami Nabi urang sadayana ti dilahirkeun bade aya agama Islam, bade aya iman, Islam, ihsan, takwa, ibadah, taat, bade aya. Bade aya nu disebut Quran jeung sunnah. Rek aya majelis salim, pasantren, tabligh akbar, masjid rek aya. Rek aya salat, saum Ramadan, munggah haji, zakat jeung sabangsana rek aya. Ieu kabeh ajaran teh sadayana oge para sahabat nampi ti saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu mawi lahirna nabi mah ya anugerah anu pang tohagana. Eta teh lahirna agama Islam ti nabi urang sadayana, Quran jeung sunnah ti nabi urang sadayana. Eta teh sawareh tina dengan kasayan-kasayan anu lahir ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai nabi urang teh kasayanana teh Quran wungkul sanes, kasayanana teh sunnah wungkul sanes, kasayanana teh nabi urang teh ajaranana wungkul sanes. Nabi urang mah ieu jasadna jadi kasayan keur sakabeh alam semesta, ruhna janten kasayan keur sadaya alam semesta. Nur cahaya mantenanana anu pangpayuna makhluk nu diciptakeun ku Allah adalah cahaya Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu cahaya jadi kasayan pikeun sakabeh ciptaan Allah. Jadi Nabi urang mah sagalana janten kasayan. Begitu diutus ku Allah kan, lajeng ngajarkeun ajaran agama ka urang kan, ngajarkeun wahyu Allah ka urang, ngajarkeun sunnah-sunnah mantanana ka urang, ye janten kasayan deui keur urang sadayana. Padahal memeh janten Rasul oge, Nabi urang mah tos janten kasayan. Kan? Padahal waktu gubrag oge lahir ke alam dunia, ieu alam dunia kenging kasayan tina Nabi urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tina jero rahim ibuna oge ibuna kenging kasayan kan ku ayana junjunan alam sallallahu alaihi wasallam bersemayam dina rahim anjeunana. Padahal ramana eyangna sadaya karuhuna ge tos kenging kasayan ketika cahaya junjunan alam Rasulullah SAW dititipkeun ku Allah dina tulang punggung para nabi, dina rahim-rahim nu sararuci sadayana pada kenging kasayan. Ingat. Jadi berbicara kasayan lain hanya fokus kana karasulan hungkul. Kade sing ingat bahwa karasulan Nabi urang adalah kasayan keur urang umat sadayana, itu kan jelas. Ngan lain sakitu wungkul Nabi mah jadi kasayanana oge tuh tiwit azalina nepi ka kaabadianana terus janten kasayan kasadaya alam semesta. Urang sadayana ngariung seperti kieu teh dina raraga urang nyukuran ieu kasayan anu geus eueuh hitunganana saking seueurna melimpahna ieu kasayan ti Allah anu ieu kasayan syariatna wasilahna nyaeta lahir ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka urang sadayana sasarengan muludan teh nyaeta syukur ka Allah atas dipedalkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang ngaraos binga
oge urang ngagungkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge muludan sekaligus urang teh niat tawasul ka Allah. Hayang diijabah doa urang ku Allah kalayan keagungan maulidna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah diijabah ku Allah. Dosa urang dihampura ku Allah. Ingat ya. Oke, muludan maknana deui adalah tabarrukan, ngalap barokah ya. Ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak muludan mah ya dan lain ukur menang ilmu wungkul. Melimpah ganjaran, melimpah barokah, melimpah rahmat, melimpah dihampura dosa, diluhurkeun darajat ya, diijabah doa. Naon sababna? Sabab dina muludan mah unik. Masya Allah, disebut talabul ilminya, disebut majlis zikirnya dina muludan mah, disebut dari tawasulannya, disebut syukurannya dina muludan mah. Bener teu? Sagala lengkap. Matak dina acara muludan mah para wali ge ya khusyuk sarare oge kana muludan mah. Para ulama, para solihin oge aduh kalanep kana muludan. Oge muludan kerjal majal anu hatena dina kacintaanana can sampurna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge pengagunganana can sampurna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayakinanana can sampurna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kataatanana can sampurna ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumuludan mah ya bisa tambah tah nilai kecintaan, nilai pengagungan, nilai ketaatan ya bisa tambah tah kumuludan mah. Mataku para ulama muludan teh digedekeun. Da ieu diantara nu jadi sababiyah umat Islam ngabekahan dina atina kecintaanana, volume pengagunganana jeung kataatanana jadi tambah. Kumuludan ya. Naon deui cenah muludan? Diantara maknana, diantarana muludan mah ya kerjal majal ma anu geus cinta ka Rasul bener-bener. Muludan mah siga jelema anu minum arak, siga jalma anu minum arak, mabok. Di mana hadir dina muludan teh ya nu cinta mah mabok, teler nu cinta mah. Ingat majelis anu kacida nikmatna, majelis play. Naon sababna? Keur jelema nu cinta mah piraku teu play. Dina muludan pan didongeng-dongeng kakasihna, didongeng-dongeng ka bogoh, didongeng-dongeng ka memet. Keur jelema anu kapelet ku Rasul mah otomatis jol play we dina muludan. Matak saha para wali, para ulama anu wani-wani nganggap salah, nganggap bid'ah, dolalah kana muludan. Moal mungkin, moal mungkin. Dina muludan maka bunga ka atoh, geus we keur nu cinta ieu mah keur nu sampurna cintana, keur nu diajar cinta, tah ngabeukahan cintana kitu. Keur nu bodoh jadi nyaho, keur nu poho jadi eling. Nu matak sok aya sababaraha judul dina acara muludan mah mi eling. Heuh keur nu teh eling teh. Laras henteu? Keur nu poho sibuk urusan bisnis, urusan itu, urusan ieu, pleng poho ka Rasul. Karebut ati tehnya
nu karebut ku film, nu karebut ku bola, nu karebut ku hiburan, nu karebut ku itu ku ieu kitu jol muludan eling deui sebenarnya mah kabogoh aing mah lain film, kabogoh aing mah lain bola. Nah teu ari aing salah jadi piking ieu kuduna jadi piking Rasul aing darakna kalah jadi piking naon kan catat kurang. Hai urang atuna sapopoe sabeuting kieu we nonton film. Film teh naon? Eta teh carita ngawadul menang nyieun jelema ngawadul. Batur mah nu nyieun ge nu ngawadul ge dibayar. Ai urang mah mayar listrikna ge. Umur beak, panon ngaboloran, hose modar. Urang mah rugi urang mah. Batur mah untung nu nyieun filmna. Teh ai muludan nyaritakeun saha? Pan Rasul dicarioskeun teh sanes. Nah aya dongeng makhluk anu pang istimewana pang agungna anu nyaruaan kana dongeng jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya eueuh. Matak muludan mah ieu majelis carita makhluk nu pangagungna. Majelis dongeng makhluk, kisah makhluk, sejarah makhluk nu pangagungna. Ari film carita saha? Nah aneh si laing mai karena muludan ngadak-ngadak jadi bidah dolalah ai film sia mah jadi wajib. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cik euy manian euy sia mah linglung. Kudu dikuyuk kitu mah. Lelep-lelep kuyuk sia sadar. Sadar sia, sadar makin nanyakeun hadisna muludan. Manyai nonton film sia teu ditanyakeun hadisna. Tah, pan loba nu linglung ayeuna. Loba nu linglung mah kudu dikumaha? Dikuyuk sina eling, geula sina eling, gitu kan? Tah kitu sing ingat. Ya. Tah ieu teh ngariung muludan teh, ieu teh majelis dongeng nu pang wah hebat-hebat. Nu pang agung-agung. Ye, lamun bae hiji wali, hiji jalmi soleh, hiji ulama didongeng-dongeng ku urang. Dauhan ulama wa inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmatu, maka otomatis rahmat Allah turun di langit ka urang. Lain ai nabi urang, saha nabi urang teh? Apa nabi urang mah ieu imamna para sholihin, imamna para wali, imamna para ulama, imamna para syuhada, imamna mukminin mukminat, muslimin muslimat, imamna para nabi, imamna para rasul, imamna para malaikat. Siga kumaha cing rahmat Allah dilungsurkeunana ka jalma anu ngadongeng-dongeng jungjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matak dina muludan mah pribada sok wanti-wanti ka para ustad, ka para ajengan kade eta ngomong ulah kecumplang ka jambling. Dina muludan mah kudu nyarioskeun Rasul we. Fokuskeun dina muludan mah nyarioskeun keagungan jungjunan. Nyarioskeun keagungan jungjunan. Keun urusan nu sejenna mah lain deui makom, lain deui majelis. Ngandongeng muludan, ingat ngandongeng muludan nu kudu didongeng-dongeng saha? Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tah urang sing yakin ya insyaallah urang bakal kenging hujan rahmat ya Allah. Sing yakin urang bakal tepang sareng junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad. Sing yakin urang teh bakal kenging pertulungan Kangjeng Nabi Muhammad. Urang teh kenging welas asih Kangjeng Nabi Muhammad. Salam urang ka mantenanana diwaler ku anjeunana, diwaler ku anjeunana. Salam urang teh ieu. Ya Nabi salam alaika diwaler ku anjeunana. Salawat urang ka mantenanana, katampi ku mantenanana malah cenah ngaran bapa urang ge disebatkeun ku malaikat. Ya Rasulullah si anu bin anu ieu parantos salawat ka paduka. Aya malaikat khusus nu ditugaskeun ku Allah nampian salawat urang.
Teras ngamasihkeun ngabagikeun berkat kana sholawat. Di kuburan junjunan teh kitu lapor ka Nabi urang. Jadi urang maca sholawat teh junjunan teh uningakeun. Ieu teh urang mana ieu teh kitu kan. Urang dia budak si anu bapak urang teh kasebut. Matak sajal ma anu rajin sholawat ka junjunan bisi hayang nyaho termasuk jelema anu ngagungkeun nu jadi inung bapana. Ngagungkeun kanu jadi inung bapana jadi mulia sabab ngaran nu jadi inung bapa dipintonkeun ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Teh termasuk nyieun hade ka inung bapa maca shalawat teh ya. Sing rajin urang maca shalawat salam ka junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.